Manca jadi cuma teka tinggal di ayam rumah tapi pas kali rumah ada saking dengan tadi teh gitu salulun padahal mah itu teh kampungnya lembur panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kangge warga baraya anu embut kalembur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana wilujeng patepang di sareng pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah dina dinten anu cerah ieu pribados sastugi di Kampung Bojong Desa Sukaluyu Kecamatan Mangunreja Tasikmalaya kangge ningal kaendahan alam oge rumah nu aya di palihan dieu hayu urang tinggal sasarengan. Nah, sahabat Mojang Desa, alhamdulillah di kesempatan kali ini saya bertemu dengan Kang Lengkah Kuring. Jadi mari kita sapa, siapa tahu bisa berbincang-bincang sebentar. pulang di Bojong tapi asalnya dijemput kami ui sekolah kan di Cintawan sekolah nate ya tehnya teh jadi penjaga ya suami ditinggal di kayaknya oh tadi pas ngobrol 20 cocok katanya karena itu ada namanya kan kampung adanya tapi dari dia kan kampung rawa orang di kita aja gitu Kita untuk para suka haus gitu dah. oh gitu tapi lebaknya biasaannya ya saya gadis desa asalnya kan Ya, alhamdulillah abi mendak Mojang Desa Kampung Bojong sareng teteh teh Nia gadisnya bisa seberapa teh 20 anam kena atau kayak calona Kak ibu kami bapak sakana naon bu asa di dinten mah oh ada makire terus oh eta pamikire ngadamel nyalira bu sok sabaraha dinten pami ngadamel dina hiji teh tilu eta diical ka mana tah ka Bandung oh mohon sabaraha saya kan mohon diical per hiji sabaraha hiji 2.500 oh 25.000 25.000 oh mohon eta awina meser sabaraha sa eta na sabel esa mungkin di sebelah itu kan Challenger 5.000 kadang saran 4.000 oh mohon manawi kagungan nu bapak teu janten bapak ge meser deui gitu sok sareng ibu ngadamelna oh teteh gitu janten ku ibu sareng ku bapak duaan mohon kami basa kali mohon janten tiap dinten Jumat kungkul ngadamelna teh tepang di Jumat mohon eta teh tina samingguan teh langsung diical ka Bandung tapi sakinten ya bu aya
penampungan. Mohon. Terasa mak. Oh, mohon tah laras kedah kersana hungkul. Apa namanya? Kampung Napitan. Gitu ya. Itu kan tipenya. Luar ada kerja mana? Ayo atuh. Jadi cuma teka tinggal di ayam rumah, tapi pas kali rumah, Aduh, saking kan iya, tadi teh. gitu. Salulun. Padahal mah itu teh kampungnya lemur. Wargi-wargi sadaya, mungsak itu video nu kapihatur di Kampung Bojong, Desa Sukaluyu, Kecamatan Mangunreja, Tasikmalaya. Waktosna pribadi pamit mundur. Wilujeng kantun permias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.